model sahabat Kangjeng Nabi Muhammad Pan Ali Utsman Umar Abu Bakar beda-beda tetep paham teh tapi cek Rasulnya bener kabeh oge ulah nuduh kanu jauh teh sahabat rasa teh eta para gaib teh nya rasa teh dina hate ayana rasa nyaahan rasa deudeuhan rasa nu nangtukeun sahabat teh opat naon bae teh gumulung yang ngajadi hiji ditunggalkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kita bisa mendalami Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama belajar dan memperkuat iman kita serta menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Yuk kita simak video selengkapnya berikut ini oleh Dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Ai anu matak teu ngeunah kana hate teh dewek teh can bisa mulang tarima ka kolot teh deuleu. oh kitu nah naon atuh akang pejeng mulang tarima Nu aya mah sanajan geus sagede kieu aing teh ngaripuhkeun keneh we ka kolot. Ngarungsingkeun we dengan Kang ngenta jeung enta ka kolot teh Tu damang teh pun bapa teh. teu damang naon ari akang Ai kawitna mah hareeng. kawitna ai ka Cek dieuna dokter ieu cenah gejala tipes. oh meuni penyawat meuni rupi-rupi cek sawareh cenah akang Darmati Ubar kampung geus teu mararati. geus teu mampu atuh Malah ayeuna mah naon Kang parantos teu lebet cai-cai acan aya teh pun bapa nya. ayeuna teh Sedih deh kece euy duh. nah atuh aya sepuh teu damang akang bade ka mana eta teh Dina waktos tiasa sasauran keneh pun bapa cenah jang bisi parengkeun dewek paeh. oh kitu Jadi patih-patih dewek rumpak caringin di buruan oge dewek teh cenah hayang dilayad heula we ku dunungan. oh janten akang teh bade ka puseur daya Oh saha we di antarana anu 5 dunungan. sakedahna ari diwartosan maka Oh diwartosan mah sakedahna ulah dilepat oh kitu ulah dinaha-naha engke di mana bapa dewek ngantunkeun. oh atuh hampura kan Udah aya soal maot mah eta mah papas teh. apa pasti akang teh urang Usia anjeunna sanajan urang geus ararapa yen urang teh hirup teh bakal maot. nya kitu ari akang Takdirmu brom nya eta mah dasararea ge bakal teu bisa diponah deui. laras atuh boboran teh ngagugulung nu teu damang merekangnya Nah da sabulan puasa teh ngagugulung nu teu damang dek teh. nya teu tiasa silaturahim atuh Oh beter mah keun bae da aya pijah nah ku pijah we urang makan nya da eta mah pijah so teh lamun teu kuat. apa dia mah ngagugulung nu teu damang atuh batur mah ngagugulung opor ieu mah nu teu damang nya kan Oh dek teh poho dek rek ngahuapan bapana alimun huapkeun ka dewek. Asup kan teh lain bulan puasa. didinya mimiti batal teh akang teh inget-inget geus beak Ai inget-inget dewek keur puasa teh geus beak. Oh. geus beak sapiring nya kan Oh. keun bae atuh akang hitung-hitung Padahal mah pangkuat-kuatna aing puasa mah. percaya ka akang mah kana puasa mah Oh. Jeung tibatan kudu batal puasa dahar oge dibelaan susulumputan aing mah. Oh. ulah nepi ka ciri ku tetangga teh Ya. Abeh teu gering sararea. Da mikiran bapak dewek mah jadi gering sararea ieu. ulah nepi ka gering sararea ya akang Alah. Hadiah gitu kasih dawala urang hiburan heula nya budak murang kali sunatanana tong jadi panghiburkeun. nya kaulan atuh ku akang ih urang tadi gong di sawer Oh. Sok ngahibur heula ah. sok nya Da dewek ke kering ece deh. Ieu batuk jeung flu. ketawis akang Cuaca rek pindah mun ieu teh. nyari geus lebaran teh geus Sing longkrong aya nu menta we aya. Heeh. mari ngarewos ge abdi mah teu kabagean cenah Basep Hayam. ayam kumaha Hayam teh puasa. Jileglem. Jileungleman nok teh lok ke awakna panas tina akibat panas nok bisa megar bisa manfaat. Manfaat
Tapi karuai geuningan. tak ari ayeuna jelema puasa hasilna naon lebarane geuning hayang boga baju weuceuh Anu kadeuleu teh Kang. ha Lebaranna geuningan. teu kasampeur lah alakum tatakuna mah Nu kaciri teh eta. heeh aing garan-garan takwa teh apik 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 kumaha? dina sagala rupana dina ngomong dina barang dahar dina leumpang dina sagala rupana ari umat Islam mah apik Apik. Bener. heeh Kali jelema apik teh eta. nya Oh Kang bener. tah dina lebah dieu apikna dina agama cek kitu ieu sangu memeh dihuapkeun teh pikir heula Pikir kumari Akang. si banyo heula nah ieu sangu teh ladang usahana teh ladang ngarugikeun batur Radang harap. lamun pejabat nah ieu teh rezeki nu dihakan teh ladang korupsi lain Bener. lamun ladang korupsi montong dihakan tapi silakaeun teh Sok jadi mamala kan itu. melag ganti koro heuh Oh bener. Bener. tak kitu kahayang teh ngalalarti kana agamanya nya Nah haram nah halalnya kan. ieu mah ai ilmu pinter tapi teu ngalalarti nepi ka ayeuna loba duit negara duit rakyat dihakanan Oh. Eta sieun malak gitu kan. jadi bangsat Heeh. Eta geus nyerep ka handap bangsa teh nyarap kumari Akang kan. eta we raskin da kan wawuh dibikeunna teh oh kanu hakna mah lapur sing uninga kitu beda deui pilkada jeung pilkabe Ai pilkada kumari Kang. ai pilkabe mah di mana poho sok jadi Jadi ai pilkada. ai pilkada mah di mana geus jadi poho Eta bedana teh eta. heeh alah Ulah poho. alah Oh. Beda datang akang alah bedanya datang selebritis dikeprokan. alah ya Kang, budaya mah menang di kurangan di leuwihan oge budaya budaya mah. adat Ciri khas papaes sama kias kias. pamantes menang seni model di leuwihan di kurangan budaya mah nya Oh nya. lamun agama teu meunang kudu pas Oh teu meunang gitu. Seperti kumari agama. ai seni menang leuwih menang kurang teh model syarikaya kemang laja geranya ibu bupati Oh. bukan di leuwihan teh ibu bupati lamun agama ulah Ulah kumari. Balamun Allahu Akbar geranya pacamat ulah Ulah. bisa bubar makmum teh tah Asa naringna ngadengena gitu. nya kita keur salat assalamualaikum geranya PRT Ulah. Ulah kudu geus. Ulah. Matak agama mah kudu pas ulah di leuwihan ulah di kurangan nya Benar. Benar agama. gitu ai budaya mah meunang di leuwihan di kurangan budaya dek meuleumenyan dek kitu dek ieu oge Pek wae da budaya. menyan mah ulah dihakan unggul Bisi beureu. ai dibeuleum mah pek wae da seungit Sengit-sengit. cara adaptasi teh mah nya Benar. sabab ai irung mah resepna kana seseungitan coba ngamu hitut ka sok Dari do pengpetan. dipangkak ke liang teh heeh Ai kudu seungit mah henteu. kitu dah ai seungitan teh kaseneng gaib Eta teh. heupan ameu teh teh gaib nu aya dina irung teh Oh nya suka teh gaib. tuh ulah nuduh kanu jauh teh sahabat rasa teh eta Oh, para gaib teh nya. rasa teh dina hate ayana rasa nyaahan rasa deudeuhan rasa nu nangtukeun ai sahabatna teh opat Naon bae teh? panon irung ceuli sungut Sahabat nu teh. model sahabat Kangjeng Nabi Muhammad pan Ali Utsman Umar Abu Bakar beda-beda teh pahamna teh Beda kumari Akang. tapi ceuk Rasul nya bener kabeh oge Teu pasea kan. model dina wujud urang panon ceuli irung sungut beda-beda pahamna Nah, ai panon tapi ceuk rasa bener kabeh oge
mode sirina nangka asak kumaha ceuk panon ceuk panon sirina asak mah koneng bener ceuk irung mah lain koneng seungit ai ceuk ceuli nya ai ceuk ceuli ceuk ceuli mah asak mah ngageblug gedenge ai ceuk ai ceuk sungut amis asak mah beda paham ceuk tatangga men tah euy kitu lain Kang cek babaturanna akehan heeh bener alah Bener. ceuk rasa teh bener kabeh oge yen eta teh nangka asam nya bener gumulung yang ngajadi hiji ditunggalkeun sugan ambekeun panon kana irung dume ceuk irung seungit ceuk panon koneng der panon nyerang kana irung mawa pasukan sileuh tuh ditahan ku irung mawa pasukan korong tuh da pada bukan teu tentara parasea nah ai jelema beda paham parasea goblok na teh nya bener Kang beri terelepan ya teu Kang pira nu kunut jeung nu henteu jadi parasea pasea hor nanaonan eta sarua jeung nemongkeun kalemahan nu make usoli jeung teu jadi ribut pek pikir ku si lain ulah ribut teu naon eta mah da kebiasaan jeung adatnya nya bener heeh tak kitu euy sing saluyu jadi tadi oge ceuk dewek ai sifat tong disifatan deui anatu layu natu aduh eta teh jadi sifat tong disifatan deui artina teh ieu nu bersih teh ulah disifatan ku ngewaan aku geurehan geurehan teu kaopan teu payaan bersih we hate mah bersihkeun qad aflaha man tajakaha ha di dinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jelema nu geus ngabersihkeun hatena bener saha we jelema na mah tong ningali Persis dek NU dek Muhammadiyah dek Golkar dek PDI dek naon deui ka teh Hanura Demokrat asa bersih hatena bagja bagja bener bedangaran pasea si ngamuarakeun dina hiji tujuan nyaeta keur kepentingan negara jeung bangsa pusirkeun ka dinya ayeuna aya deui Nasdem Nasdem hah Nasional Demokrat Nasdem ayeuna PS Nasgor nasi goreng alah ampun apa wae rek karana naon-naon ge nya Kang tuh nya kan bae tuh ulah parasiat nu kitu ceuk kurang kaler teh mah ceuk kurang Inggris it's not the gun but the man behind the gun naon hartosna teh lain bedilna nu kudu canggih teh ta jelemana oh eta teh nya oh bener tegan tuh it's not the song but the singer behind the song dah naon cek Akang teh lain nyanyina wungkul nu kudu alus teh tah penyanyina ayeuna mah nyanyina alus kata-katana alus penyanyina narkoba bener cilaka ban eta teluyuna teh it's not wayang but the dalang behind the wayang naon teh behind wayang gitu jadi lain wayang na wungkul nu kudu alus teh tah dalangna asep cing balik sia kalakuannya ulah ka batur ngomongkeun hade ai sia goreng kalakuan da ieu we nu dibenok nu seubeung teh aing mah ripuh we digencetna kotak jalan da ruksak diantep naji kayaknya aing teh jauh-jauh atuh tuyuhan Elah, alhamdulillah jang atuh timang cepot oge doa ieu ka murang kali nu disepitan laras mudah-mudahan sing jadi jalmi anu soleh amin gampang dipangalakeun rezekina amin sing pinter sakolana amin sing jadi pejabat sing jadi taat ya ka ibu ramana ka Allah ka Rasul nya engke dipasihan tiwu nah gitu jang laras nuhun kasadayana ieu puting ieu urang bagyanya baca gelar Hari tos ngadoa maka. hah hari geus ngadoa mah urang teh aing geus ngadoa mah Bebas. nu nongton nu ditongton sadayana we katatangi-tatangi nu kagungan maksad Ya. sing paranjang yuswa arageng milik amin nya amin hapunten ieu ti akang saparakan saya dina wengi ieu rada kaganggu ti korok alah ya tangtos Akang rada ngirung noron kamari sabulan puasa
Oh. Alah, puting iya mimitinya makaning topat puting terbalik di Kuningan aduh. Menguliwak ke Kuningan Cirebon Oh. kan. Baik nungeunah mah pamajikannya di imah hees. Ya da wewe mah kitu. Nampa we duit aing ripuhna mah. Ada eta mah alam kitu sarea. Tapi kaboga imah, boga mobil, gas sawah teh ledang nabeuh. Kadang akang teh kan. Padahal dewek geus paeh mah diusir tah. Aduh, diusir kumaha di aku. Ku anak ku pamajikan silahkan bapak untuk pergi selamanya. Aduh nyeri nya kan. Dilarang aing hees di imah oge. Ada geus maot. Eta imah ledang nabeuh aing teh dipake hees ku maru. Ai, Nyeri hate je. Saliwat menyeri. Kan? Mending podaran wae teh ayeuna pamajikan Oh, gitu. iya. Alah. Ampun. Abeh teh nyeri hate. Aku mah teh. Pamajikan paeh ti heureun pasti aing kawin deui. Tuh jadi we hiji-hiji. Jadi we hiji-hiji da bener. Abeh teh nyeri hate. Eta mah hukum alam betul. Alah. Boro-boro. Kedah dipiwarang da wartos mah tos dugi. Aduh. Turung tung. Boro-boro geus maot. Alah. Hah? Boro-boro geus maot teu maot giringan. Iya. Tah kitu heuh ieu mah da aing nyawa mah teu nyaho lin. Laras. Bisi tetepang deui sareng urang dieu, urang saling hapunten ti ayeuna kene. Heeh. Mudah-mudahan anu aya patula patalina jeung hiji sawah Laras. muga dihapunten ti lahir nepi ka sagede kieu. Sami-sami. Diorok. Hirup teh nya cing salamet. Nya tidunya nepi ka Cirebon. Tidur jangan lebih ke akhirat. Diorok lebih ke segi bencana. Oh segitu kayak kana. Ai nyalukan si dawala mah kudu jeung lagu geus yo. Lagu si eta mah kudu Naon? kudu ngarengkeun. Tadi orang hiburan aja yang orang kali sepitan ya. Orang saya Yahudi. Naker ya. Ana sing salolongkong. Muni eueuh hasina sia puasa aja. Ana sing salolongkong kita diampura. Teu bisa nyiptakeun pertamak. Pertama aku udah bensin. Oh. Pertahankan ama secara maksimal tetep pertamak. Bukan pertama orang di mobil. Alah, ia mempertahankan persekot ya, wungkulnya mah. Alah, teteh mere contoh, teteh ka barudak-barudak nu aya di dieu supaya malotekar, Supaya mandiri. semangat, tidak mengenal lelah. Sanajan aya di lembur batur geuningan tuh. Sukses. Ai hade mah sukses, mandiri, bisa ngahibur ka urang dieu. Orang dia. Teh mah ngahibur teh kemarin itu di Kalimantan. Oh, bae Kalimantan mana? Oh. Eta sasak anu di tatea gini. Sesak gantung teh kan Sasak anu di Mahakam, di Mahakam, anu reka Dayak. Samarina, harita pan urang ngaliwat teh kayaknya. Badana pangan Dayak. Di jalan teh geuningan hurung jalan teh. Yo, atuh kajejok tuh. Ngebul. Si orek batu bara teh. Oh, eta teh. Heeh. Itu mah batu bara. Piduiteun loba. Kari nu palaliter saur ibu bupati teh mobil cenah. SDM na daya sumber daya alamna mah geus komplit. Geus nyampah. Kari sumber daya manusia yang berkualitas. Nu handal. Anu handal anu diperyogikeun teh heueuh. Peryogekeun. Tah kitu Eta perlu jalma-jalma nu ngalalarti teh. paralintar ngalarti. Tak kitu euy. Ayeuna urang tiasa riung mungkulung di dieu Baras. nyaeta jadikeun peuting anu istimewa. Oh, Hah? penting anu super nya kan.
puting anu super jelemana anu super teh nya jalmina dari itu putingna mah kabeh ge istimewa sami ngajelemana nah dina puting eta teh meunang ilmu henteu Lailatul Qadar teh menang barokah lain cahaya nu turun ti langit tapi cahaya mencerong tanda-tanda keagungan Allah sabab naon ilmu nu nuduhkeunana ilmu ai ilmu loba cai salaut we moal mahi dipake nuliskeun ilmu heuh dipake mangsina tah kitu nya metak bray cahaya ilmu jadina ati eta keun nya bari urangna we rajin bijilkeun ku cara tapakur tadakur tasyakur ngalalikir teu nyaho nanyakeun kanu nyaho nyaho anu apa sabab cirina manusia teh anu kersa mapatahan jeung kersa dipapatahan lamun teu kitu rametu rametu ai mamagana Heeh. batur magana ambak geuningan ulah gengsi ulah nanyakeun ilmu mah cing rumasa hirup teh sapanjang hirup teh diajar belajar Hah? Tidak ada keterlambatan untuk belajar sanajan geus kolot ai bucu baca mah terus better late than never naon lebih hartos? baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali betul oh betul itu lambat deka suka aya di Jawa Tengah urang dia urang Sunda wungkul urang Sunda Kang nyariosna ge nya dalam teh teh bukti sejarah oh sejarah Kang nya baheula dina waktu hijrah oh hijrah ka Jogja nya loba anu ngecek ngebur melak tanur di dieu urang Sunda urang Sunda petak kahiji beh dituna pisan nya dia pitaloka teh pan digiringkeun teh ka dieu baheula teh perbatasan oh kitu mah heeh teh bukti sejarah perang bubat cenah geuning nya entong make jeung mikiran ka tukangna ayeuna we ayeuna we da yen di dieu teh geuning dulur urang wungkul baraja urang anu sabasa anu sasuku sanajan aya di Jawa Tengah da sadunya sarua kene nya penting Indonesia heeh batur mah di luar penting mah negeri Indonesia dulur urang keneh alah batur mah di luar negeri Bhinneka Tunggal Ika wah dibeungkeut ku eta eta tetali karuhun urang teh nya teu urang mana teu urang menang mikir eta teh menang dimusyawarahkeun pangna aya eta teh baheula jadi undang-undang konstitusi heeh beungkeut ku Bhinneka Tunggal Ika geuningan suku mana-mana ge salah ai Bhinneka Tunggal Ika geura teh nyaho ai oger tunggal nyaho Bhinneka teh apa IWP Alah. ai lagu Pancasila teh apa IWPY apa alah ampun eta nu cudug tinggal igal pangaruh kuatnya oh pengaruh ka kuat geus kieu we beureun zaman da budaya begitu saling mengaruhan lin nya saling mengaruhan mode dewe kurang Sunda sok aya jajawaan aya teu nanaon ta eta urang Jawa sarua urang Jawa ge geuning sok jaipongan entus dalang Jawa entus mure pamantep halus bisa anom Suroto dewek jajawaan kan beda itu budaya kene sarua pan Jawa Tengah Jawa Barat beda A jeung O oh surep tetapi tanah nengi kang kae ka adida sapurwa kurang Sunda eta mah pancek Jawa mah surep doto pitono anengi kang kae ka adida sapurwa oh Raden Naryo Brotoseno Mrojol Morokononon Kolor Morosot bool nolol ngan ai wayang kulit ngeunah lamun eueudeungeunna teh bisa digoreng jadi udah rock-dog ai ceuk dalang kulit teh heuh pan sia suluhna cenah heuh rame teh aing jeung pamantep ari teh pasea oh si pasea bener alah dipisah ku entus ari teh kuntus aitus ai ceuk pamantep togog teh lanceuk Semar oh cek peki mantap ai di Jawa Tengah mah Semar teh lanceuk togog murukan ngamek pamantep ka aing oh mana cenah argumentasina
Da sidik cenah di dieu mah togog teh lanceuk Semar. Eta teh. Di Jawa Barat mah Semar si teh lanceukna lanceuk togog. Anom serot Dungdeng tamung pada eleh. Mau kepada eleh pasea. Pisah ku entus. Kumaha cek tus? Kieu cenah Pak Asep sareng pamantep. Ari pamantep kuninga cenah lahirna togog tanggal sabaraha poe naon. Ngahuleung teh kabeh. Tah mentok parasea cenah teh nyaho. Eta kumaha Semar naon? Lamun teu dipisah ku entus aing gelut jeung pamantep aya. Mantap. anom seroto mamelong. Anu surat mah malaong ge. Pikir-pikir heuh nya euy. Da merebutkeun nu kitu atuh. Model cepot pan bungsuna di Jawa mah bagong. Bagong. Ai di urang mah cikal pan. Cikal. Heeh, bae teh soal eta mah nu penting ngopi misi-misina sarua. Oh, da urang mah nepikeun visi misi atuh. Ai di Jawa mah alok teh lalungu. Lalu Ai di urang mah cingceung. padi urang mah sinden itu mah waranggono sarua. Hampura nya euy ah. Sami-sami akang. Da dina seni mah cek dek kitu meunang dikurangan meunang dileuwihan. Bebas. Heeh. Visi misi we nu penting urang mah. Ieu hate inget deui ke Bapak. Atuh pasti. Seredet deui euy. Asa pondok pengharapan aing mah. Pasti da kakolot atuh akang. Da kumaha teu da anu nyaah ka aing ti budak teh eta. Akang bisa sagede kitu. Malahan komo diancam moal ngahampura Allah oge. Mun Lamun eta jelema teh dihampura heula ku ridona, hampura indung jeung Bapa. ta eta inget. Ta eta anu jadi keung aing. Nu jadi berat ka urang. Can bisa nyeun kahadean kalau jadi kolot cek euy. Salilana ngahesekeun. Moal mau bisa mulangkeun. Kanyahin dong Bapak mah bulan. Ingat kayaknya ke Ustad Ayub mah apaleun. Malah Rasul oge Kumaha aya nu nanyakeun ya Kangjeng Rasul. Sumohon. Aya abdi kudu ka saha cenah hormat teh? Ka indung. Tuh sakali. Teras ka indung, Dua teras kali. ka indung. Tilu kali. Tilu kali. Ka indung mah. Ya Rasul abdi cenah mulang tarima ka indung cenah diakod-akod cenah indung bulak-balik kitu ka dieu moal cukup. Moal urukan teh. Oh nyaan. Nyo. Sabab naon indung ngakandung 8 bulan melendung tapi indung teu punung da geus takdir ti nu agung. Sanajan nyeri na kalangkung-langkung rajin anak rungsing indung tara ieu pusing. Tara arah. Sanajan minang ngising kana samping. Teu arah indung mah. Teu arah. Disiksa indung ti mimiti sabulan 2 bulan 3 bulan UO. Disambung deui ku ngajuru, juruna maot. Guruna maot. Guyang getih teh ngajuru teh lalawara nyerina. Hei. Bijil teh orok dendam teh indung ka anak. Teu. Da teh dendam kana sok. Sugan dicekek ta anakna teh. Teu. Kalakah disusuan. Disuan welas asih we nu aya. Cukup nyiksa ka indung sakitu henteu. Teu. Indung keur tibra ladang ngajuru nyeri. Gewewek mewe da ngising. Lagi sih. Bari lapar. Kolesen indung teh bari nyengir. Bere dibursakeun susuna da puguh rezekina di dinya. Song diasongkeun kana sungut orok. Doronyo dikenyon. Bari orok macan wawuh ka indung. Sok di mana aya orok nu wawuh ka indung? Mimiti biji ya. Sugan gubrag ka alam dunya. Nyi Ici ka indung teh. Henteu pan. Teu. Kuing dinyaho-nyahokeun lagi. Asongkeun susu teh goronyol bapakna kieu cenah dipan. Teu muruan. Paragi aing anu ngarebut. Teu muruan sugan ka orok. Alah. Coba lamun dikenyot ku Kang Wani bener teh dah. 3 tahun tadina lahunan. Buruk lahunan. Buruk lahunan. Cukup ku sakitu? Henteu, nyakolakeun. Taman kanak-kanak SD, SMP, SMA, universitas, boga gelar. Nagih indung ka anak ladang nyakolakeun? Teu balitungan. Teu balitungan. Nya, Benar. pantes moal ngahampura ge aloh. Benar. Lamun teu dihampura ku indung jeung ku bapa. Bener? Benar. Atuh we nu aya indung. Nepi ka disunatanana ayeuna. Ayeuna Nabuh wayang, sabaraha da teu nabuh wayang ge moal naon sebenarnya mah. sebenarnya mah benar sunat ge Ngan lain. kulantaran ieu mah neuneun ka deudeuh nu kanyaah kana jadi anak nepi ka kitu. Tapi ka bebeakan.
nya bari ditipu itu nu hajat teh ku dalang. Anu ake ditipu. Wayang dibawa deui, sinen dibawa deui geus sok. Sesana teh runtah. Eta kuda darae kayak ditipu lain. Alah, ampun teh aing. Si orang dalang tukang tipu. Alah. Da ai ieu nyepitan teh ieu teh sunah Rasul. Sunah Rasul kan. Nah, Yen Kangjeng Nabi Muhammad teh kengeng pancen ti Allah teh turutkeun cenah tu Nabi Ibrahim, agama Ibrahim. Oh. Dina perbanyunatan da Kangjeng Nabi Ibrahim yuswa 80 tahun langkung. Oh, udah main di sepitan. Di sepitan. Buat 30. Bayangkeun ku sia jeung rabueuk jeung liat. Ya geus rada bodas. Heeh. Dibayangkeun ka jelepeng. Bayangkeun ngajelepengna we teh. Bari urang Arab geus sok. Kabejakeun urang Arab menjologodor. Benyang deh. Uratan. Disebut nage bogo. Tapi nah cenah aya nama budak kene di sunatanana. Naon teh masalahna? Cing naon tah? Nu jelas mah abeh tere cager. Ai budak di sunatan mah. Nah, make tere cager sarua berkolot lagi cager. Pecakan anu 40 tahun. Sunatan hese cagerna teh. Nah, make hese, Kang. Lila dek cagerna teh. Make lila. Karek kumapur karek saminggu ulin kaburuan batur. Aya awewe ngaliwat katempo bitisna dibayangkeun luhureun bitis yo pudeg-deg teh. Wah, renyah deui teh. Getihan deui. Heeh. Ulin deui kaburuan batur nempo cangcut di poe. Dibayangkeun jeroan cangcut. Yo pudeg-deg renyah deui. Wah, ira dipakena tuh euy. Heeh. Paingan lila cager teh. Pirage ningali cangcut soek. Coba bogoda kolot Pirage ningali cangcut. Teteh nu sadarajat jeung Yunatan teh hiji ngeuretan kuku, Oh, ngarita dua. dua ngurut bulu kelek, Hello. tilu ngurut kumis, Ada bung kumisnya, Pak. kaopatna baok. Jorang atuh. Nah, make jorang da baok teh ngaranna. Nah aing kudu nyebut bihun. Oh, jaga dina bener. Di Kuningan mah ngaran desa baok teh. Desa baok. Desa Baok, Kecamatan Kanyut. Benar, dileles. Kampung Sarkanyut jeung Sarkacang tadi. Alah. Nah gitu nya. Orang teh atuh. Jadi hakikatna si horeng lain Yunatan wungku tapi syakur nu manjangan teuk-teuk. Udah di antarana Da urang Yahudi ge osok ngurutan kuku. luat Cina oge osok. Cina osok ngurutan ieu ngurut kumis. Jadi syakur nu manjangan teuk-teuk. Oh, Pak. Universalna naon kagorengan. Nah kok gorengan manjangan gitu. Ieu mah aya tetangga goreng diomong-omong kaca dipanjangkeun. Bayar bibir. Omongkeun ka anak urang jadi nyaho. Cukup we sama urang keun. Ulah dibeja-beja deui kagorengan batur teh. Da proses jelema mah ngaliwatan proses. Ngaran-ngaran jelema dek eling mah proses teh kumaha we. Borek ade, borek goreng proses. Aya jelema panu rek maling tuluy ti tajong bohehel inung syukuran nepi ka jadi tetulus nepi ka jadi eling pan. Eling nepi Nya tidak ti tajong desius. proses jeung ai milik jelema mah teu kitu. Bener. Hah? Kenaon milik jelema? Aya anu tina sangsara jadi beunghar. Aya anu tina beunghar jadi sangsara. Tuh memilikan jelema mah. Oh, bener Kang. Teu bisa diduga-duga. Tuh bisa tetangga dewek. Mata tengah Kang. Karunya paribasa teh mah balangsa kirut neut teu paeh teu hos teh. Ini subuh datang poek teh. Isuk-isuk ini ngabeca. Tuh geuning. Ai pek teh kata barak truk.
Itu ka mejret pujitna teh tuh nasib jelema nepi ka kitu. Cilaka teman tuh. Musibah. Nah gitu. Benar teh bisa dikira. Leuh inget deui ka bapa ye. Cepot. Leuh. Lain dek puseur da ieu. Sastra jingga. Syok. Naon ah? Hari ka dieu ka dieu. Tarik teuing atuh. Nah, cara nyalukan cepot. Benar. Kan engke laku abdi oge. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung video. Semoga apa yang ada dalam isi video tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah. Jangan lupa untuk terus mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.